Peda uing nganggur teu dianggap batur, rek bener ge angger salah lur. Jelema ayeuna loba nganileina, status sosial loba duitna. Sanajan urang lempeng hirupna kekeuwehina. Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna. Da Gusti Allah mah mandang hambana dina iman sareng takwana. Peda uing nganggur teu dianggap batur, rek bener ge angger salah lur. Sanajan urang lempeng hirupna kekeuwehina. Mun hirup yang barokah kudu lobakeun ibadah, usaha sesa ibadah sangkan hirup leuwih merenah. Ulah nanggak ka dunia, ulah nungku ka akhirat. Dunia emang kudu boga tapi kudu anu berkah. Nu leutik ge tenan naon, nu penting ngucur teu eureun saeutik mah lobanya saeta nu ngaranna berkah. He omat lur ulah bangga good looking jeung good rekening, eta kabeh bakal binasa da titipan nu kawasan. Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna. Da Gusti Allah mah mandang hambana dina iman sareng takwana. Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna. Da mungguh Allah mah derajat urang sama nu ngabeda iman jeung takwa. Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna. Ulah gitu jeung jabatanana lain jaminan salametna. Nah kan Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna. Amalan solihan sareng iman Islam nu bakal nulungan urang. Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna. Ulah gitu lur. Da tiket ka surga lain ku eta ku amal sae jeung hade. Ku amal sae jeung hade. Ku amal sae jeung hade. Lain ku status sosial. Omat lur, gaul menang tapi ibadah ulah ditinggal.